Orang dek ngadu nasib gitunya. Orang kan aing ngarantau mah gitunya terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi lah ngambil resiko gitunya ninggalkeun anak pamajikan. Kiraku atuh urang ayeuna nya pamajikan ngorakene ditinggal-tinggalkeun gitu. Hari ayeuna engke ngeskolot gitunya. Ditungguan. Dilebar lamun urang ngarantau ayeuna ninggalkeun pamajikan ayeuna keur ngorakene. Gitu. Nyata kurang teh nya nganu nasibna geus ayeuna mah di imah. Ya orang teh coba-coba we ngadu nasib mimiti 500 perak orangnya masang. Hongkong kita semua. Orang teh nyobaan. Da alhamdulillah teh jelegur tembus. Nya tina 500 rupiah eta teh. Ya jadi ngeureunna 15 juta. Orang kan serius orang lah. Karena satediana rek keluar itunya ka Makassar orang. Ada nasi ke Makassar. Kira aku sih orang teh anak pamajikan lah inti namanya orang ingatkan itu keur ngorakene. Aing ngarang-ngarang tahu kanu jauh gitu kan orang teh kudu lah goreng-gorengna 2 tahun 3 tahun mah. Kudu kan lebar atuh pamajikan ngorakene kira aku dicucul-cucul. Di sini mah urang mah anu kasieun teh kieu. Urang keri perantauan. Aya nu nyilangan gitu. Nanti mikir kumaha carana sih urang. Orang tinggal donasi masang eta. Ya alhamdulillah nya oge menang judi gitu orang teh alhamdulillah teh. Udah atuh tina 500 rupiah. Tembus 15 juta. Wah orang teh. Ya didinya lah poya-poya. Alhamdulillah nanti kayaknya kabeli sagala gitu. Ngan ku ieu nanti da bong duit kitu nya sapoe ge beak Pakai poya-poya teh. Pakai poya-poya deui. Orang teh mikir deh ngadu nasibnya. Kira ku aing teh kongkong kita semua deh. Orang teh minta solusi, orang teh kudu nasibna kumaha ya nanti. Ngadu nasibna kumaha. Di kumaha kumaha kan? Kumaha? Cek urang mending. Solusina ayo ngadu nasibnya jeung Hongkong. Kumaha jalanna? Ulah ka Hongkong nya. Jauh teuing. Oh ngarantauna ulah. Ka Hongkong. Mun saya ayeuna mah kieu. Kurang iya mau maaf we kekirilingan temodalan kurang mau maaf punten gitu nih ya Mas Haridona gitu anjing mana tuh artis mah beas we mah kela orang ngasa wau sampai gawean teh pada 2 liter ge wios anjing eta mah ngabohongan masalah yayasan nya eta urang mah ulah make yayasan ulah pokona mah ieu Mas Haridona we gitu lain orang inget-inget eta teh jang we emang gitunya mimitina mah assalamualaikum dibere mah nganuhunkeun nya ngadoakeun mana eta mah lamun teu dibere kan urang sok ditipu nya lanjut teu aya cuka nanti nu gaduhna da eta mah ngaleos teh bari kukulutus ya mimiti mah lamun dibere mah padoakeun ja nuhun cenah geus singga gentos kumaha kulutus cenah ge piraku cenah ge bias-bias acan cenah mah duitna gitu 5.000 menawa duit itu bias-biasna cenah piraku nya biasa duit itu bari ngaleos teh euy iya tambah kan nipunya atas nama orang mau pakai ya nggak saya iya mah iya PT pribadi gitu ya biasa saya kelasnya biasa gitunya daya acis receh nganu lembar wios daya ayeuna nu ageng diangsuhan ini daya acis mas wios gitu kan yang biasa aya nu lain mah kan beas antara duit urang mah rek beas parabot nu dieu mah tenan nya emer gitu da kaange emer oge gitu aya urang mah dan niatna ge urang mah silaturahmi lah jeung saikhlasna nya urang memanjangkeun duduluran lah nya duduluran dipanjangkeun mengan mere anjing memusuhan nya pemita masihnya wayahna we jeung eta motor teh gitu malah yang motor nu parkir di imah gitu suhunan jadi kieu aya urang mah rengkenya lamun Muhammad urang mah kukulutus moal kitu nya ngan dicirian meureun cirian motorna rek nah gagang pantau ge wios penting mah canakeun
Jadi tiap imah teh hasil jadi gitu. Jadi orang teh kudu nawar lah. Ulah ayeuna teu dibere leos, eta mah goreng tungtungna. Jadi orang di Atau da kieu nya tiap aya nu minta make map kitu teh nya iwati beas jeung duit. Coba lah menanyakeun anu lain mah atuh manawi aya ember, manawi ayeuna misalkan aya Magicom nu tilas gitu. manawi TV gitu teu dageung TV si bade keduaan. Naon we mun ceuk urang mah nya Kuduna dah salah strategi da geureun. salah. Lalu teuing pasrah. Eta kitu engke. Jadi kena aya nangis nanya duit teh aya beas teh aya teh geus ngaleosnya. Coba lah menanya nu lain gitu. Terus bade rokok sabatang mangga. Tah, cik urang rokok-rokoknya mah pira urang Lumayan, eueuh nya. Ayeuna ti saimah heuh kan mun ceuk urang gitu nya. Cek jelema gitu dah itu mah jurig. Cik urang rokok. Nah, ayeuna bayangkeun nya misalkan si salamur teh misalkan 75. 70 batangan nya we. Diduitkeun sabaraha sok. Jual deui nya. Oh, berarti kurang akalna. Tamatak ningali urang ngobrol gitu berarti mah strategina nya. Dipelajari. Bakal dipake. Ngan catetan lamun ditiru pas ke keluar lemur ieu nya wayahna. Oh ya, ada yang ngaran. Tunggu matak lah sok tupat tipu soal yayasan gitu. Lah Pun yang pribadi mah sih berarti. Mun cik urang kieu nya punten abi teh can tuang kanggo ayeuna murang kali sareng abi teh jeung cukup we sakitunya. Ulah ayeuna ngieunan ulah ngitungkeun ayeuna. Kanggo yayasan da yayasan mah teu kudu ayeuna ngider. Nya kudu ngider. Cicing ge nu mere. Cicing mah nu mere. Daratang sorangan biasana daratang sorangan. Nu bener-bener ya. Teu kudu ayeuna formulir mah urang mah teh habis pikirnya eta simap gitu. Tinggal dipake sabaraha tahun. Eta keneh lah. Bari teuing menang moto ti mana Geus saderahna gitu. Eta lah meuni menang da caina pasti bakal hideung. Ngan urang mah ye pernah hiji carita cenah manehanana teh nya saacan kalemur teh kan sok aya semak-semak kitu heuh. Da asal nama kalaluar tina mobil teh da bajuna teh arah-aralus euy. Kan di semak-semak eta cenah geus saralin baju. Ngider we. Tanggeus mah meunang si beas boh duitnya di kararongan ketemuan dia si balad-balad eta teh dihijikeun. Dihijikeun. Urang menang beas cenah. Urang menang duit, mana menang duit sabaraha cenah. Urang menang sakieu. Da eta mah saralin deui dina semak-semak teh euy. Tah urang mata kecewa euy. Entak lah geus lah lamun jeung urang gitu nya. Jujur lah. Jujur da urang oge mah mungkin ayeuna. Ya urangnya mah mungkin mere. Nya mah anjing. Nya ajag-jagana mah usaha. Usaha. Aya urang mah nya catatan di urang urang mah moal gitu kan. Urang mah moal nya moal nyaci make lah cukup punten teu gaduh. Itu. Jadi mau jadi ke Hong Kong teh. Orang gue rasa mah orang rada tertarik ke nih soal map kan orang mah bisnis menjanjikan soalnya itu. Soalnya mau ayeuna mau dimakan ku zaman meureun nya nu ge. Moal atuh. Datang kanu beunghar datang kanu susah ge pasti bebenangan ada trikna kitu mah. Wanawan teh aya duit receh lemar wios. Teu aya lemar beas wios. Teu aya beas emer wios. Oh, syukur-syukur menukul kuno gepokan ya. Nah, eta mah ngan isukana libur heula. Aing gepokan mah. Koma ayeuna nu reuncem emas nyebutkeun teu boga duit wios tah teu emas hiji. Moal mental loba-loba. Mental loba hiji anjing seratna. Sagram oge atuh da lumayan nya euy. Yang asal sareng serat. Dan jeung hiji catatan euy, asal emas duble. Emas duble ini kumaha? Ai emas duble mah kieu euy sok loba di lembur mah kitu nya hayang katinggal wow ngaranna. Hayang reuncem meureunna. Kan geuningan sok aya nu nanyakeun nya si kurir pick up tawa kurir delit lah. Kurir nu sok nganter-nganterkeun paket. Nanyakeun alamat urangnya ka ibu-ibu nu reuncem emasna. Sama rok si kurir ieu nya nu sok nganterkeun paket meureun teu apaleun nya. Padahal apaleun eta teh euy emas teh emas lajada. Emas lajada eta teh. Da aya manuduhkeun alamat teh ku kieu atuh. Jadi di kieu kana-kana kreuncem meureunna nya.
Apa itu Mas Lajada nya. Udah beda warna lagi biru. Si kurir teh ngomong anjing cenah daing apa eta teh Mas Lajada. Marek teh apa-apa kurang nusak nganter-nganter kena oge. Si kurir yang sering mata kulah katipunya. Dunia penuh tipu-tipu. Dan menkurang dikit kan kasih bayuna. Bu pernah kaperempenan gelas. Habis terang gitu teh Mas Lajada. Sing pernah kaperempenan. Udah bener atuh teh moal sing jorplok. Ieu geuningan anu masa sikut teh aja. Dipake KB atuh. Mas koroncong teh geuningan lamun alo gocrak. Alo gocrak gitu. Eta sebenarnya apaleun kurir ge teh Mas Lajada. Ngan gayaana nya beda gitu. Mas Lajada ngapoe pabelit jeung anu ka imah gini anu. Oh iya kiri di 1000. Baju di aranyuknya ari Mas ngajarploknya Mas ngajarplok ngapoe mayaran 1000. Pay letter keliling. Aduh. Demang sagibah menggibah mah dai paling nikmat nah. Nikmat. Aing teh heula mah digibahkeun teh nyeri hate lah. Nyeri hate. Enggak diomongkeun. Aing teh nyeri hate kieu Gusti nu agung. Tempo aing nyariung jeung balad ngagibah aing teh da deug teh anjing sanikmat ieu. Ngagibah. Karek apa nya? Kan catatan ti urang mah kade soalnya. Gibah teh kerak neraka. Entah orang tiap panggil jeung balad anjing gibah ieu. Nikmat. Aslina da tandinganana tuh. Tak urang lamun nempo aja kan memataan gibah aing sok langsung nutup ceuli. Engkura cinta nikmat. Urang nempo ibu nu gibah kawan ka ngagarak-garak ke seserian. Tong ngomongkeun si ibu eta cenah. Ulah ciga si ibu itu nya. Sok gibah. Tuh nya cer si ibu eta sok gibah. Oh, teuing kunaon. Aisyah. Anjir. Ngomong si ibu itu.